disagigireun anu ngaruksak ieu alam tak urang mah hayu urang utuhkeun sabab ari kakasih pangeran teh aljama hartina teh bareng tadi dia nu matak urang pibanda urang cerak deleg eta aljama teh nyaeta bareng walah leres paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan urang manunggal urang nyaeta anu disebutna teh manunggal tina sareneuk saigal teh tetecep lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan tangtu panggih jeung kaancuran uluh leres eta disebut jelema paburencai teh mah taya hartina teh berjuangan meureun aing ngaran-ngaran perjuangan tangtuna oge bakal ngaliwatan pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kudu kasorang nganung harti kudu nyorang heula ripuh ai jalan kasawarga nyorang katenangan hirup teh nyaeta kudu nyorang heula eta mentas heula eta hese capek susah balangsak teh mah ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan timbalan cikara cak ningang batu we nu urang mah taya teh kula teh mere sumangat spirit ka para nonoman mere perangsang ka para pemuda komo para nonoman geus sararumpah sok diayakeun sataun sakali geuning eukeur mah eukeur sakedeung deui ieu bakal leuwih ansur ku ayana para nonoman anu leuwih diserang heula ku budaya-budaya deungeun wah kantenan dicekok heula ku eta mah bahkan nerekab pemuda atawa nonoman dicekok ku rupa-rupa inuman keras narkoba ekstasi magadon surukan teh jeung rupa-rupa deui ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung